asalnya baik setelah urangnya urang kan jadi sieun lamun zidah ternyata dihad di Indonesia lolos teu dihad horenganan can anggeus engke dianggeuskeun di Robol Jali sieun amat tah maksudna supaya sakitu baik. Aduh cenah kiai ieu mah kula mah geus dinana kumaha sabaraha siam geus dinana asana geus teu kaitung kiai geus teu kaitung kade aing boga sumur caian ku aing dibebaskeun sia ka sumur aing aju dicor di luhurna iya tuh aing pae emang sia mah kudu paehaneun aduh Gusti Allah urang supaya nyaho bae hukum Allahnya adapun kaditu nama masing-masing nyanggakeun tama sadaya-daya kula atuh geusna bejaan mah teu kaberatan bisi ke di akhirat dipanggil Haji Uci maju aing sugan enggak geter ke di akhirat moal tenang cek Haji Pendi kok kieu teu ngageter naon tuh kalem bae malah Haji Pendi nu ngageter-geter kok tenang amat cenah dia tenang maneh tugas maneh keur di dunia naon magaan ngaji dakwah pernah nyampaikeun tentang hukum zina lain pernah deui pernah nyampaikeun bahwa lamun zina muson kudu diranjam sangat pernah nyampaikeun lamun goer muson kudu dihad 100 jiridan pernah sasaksina Haji Makmun Haji Makmun dateng ngaji yana ngabesan aya jadat kula gaji Haji Makmun teh nya nama di zaman abah kula nya nama ngajina mantak diomong-omong ge nyana nai gede dosana nyana baheula heula aju ngaji bae zaman Haji Meme jana soleh baheula teh pasar Kemis kula jauh keur kula leutik jadi tersisa nyana masih tersisa ya puing-puingnya neta terus teu eureun datang ka kuari lobak aya geres sabaraha kalingan nyana lantaran naib baheula na diri kula wow itu Ki Haji Meme naib teh soleh nyana ngaji jadi naib baheula mah ngaraji nanyakeun kan ka abah hukum-hukum nikah hukum tolak hukum pasad dan lain sebagainya geus naib baheula mah naib baheula bener sebab nanyakeun naib kuari mah teh Ki Uci cenah ngomong-ngomong keus kitu mah takur jeung negara ya terus nek akurkeun teh sia-sia aing gara pae sia ieu aduh ya Allah ya Rabbi karim wa anal kamil zanni binakisil muhson sanyana jelema nu sampurna boh lalaki boh awewe sampurna dedeg pangadegna sampurna pemikiranana jeung akalna ngan binakisin aya kakurangan lantaran budak kene anal kamil zani binakisin muhsan tetep hukumna cekaol lamun tadi dicaritakeun tentang budak anu zina teh eta teh can kataklif eta adalah kaulna dhaif tapi cek di dia wa anal kamil zania jelema nu sampurna anu zina bola laki boha wewe dengan kekurangan lantaran leutik tetap hukumna muson paehan bae ngabahayakeun turunan engkena masya Allah keras
kanu salah teh keras Islam hayang supaya tentrem adem loh jidawi tuturkeun Al-Qur'an mantep luar biasa dengan tidak adanya perang baik acak-acakan kekuatan Islam terletak pada perang sote lain sa perang merangan zalim merangan nu ngalawan ka Islam luhur Islam al-Islamu ya'lu wa la yu'la ketika Islam darai perang Indonesia bisa merdeka jeung ketika ngalawan musuh jeung magaraga sararakti kolot-kolot baheula anu kuari araraya keneh anu jarago pencana eta teh berkat perang baheula kolot-kolot anu baheula lu kuari aya keneh umurna 90 100 tahun anu nyeuleuh baheula milu memperjuangkan negara sararakti akibat perang baheula Ki Ahmad nu mantak diseret teh seran datang ka pos ka dieu teu naon ku guruna nyana diasukeun ka liang. Emang kumaha gitu? Ku guruna digali 2,5 meter 2 meter diasupkeun ka jero ditutupan selama 40 peuting ditah di jero. Je emang kumaha? Nu mantak ketika dibuka dak dipersilakan untuk siap tampil jadi garda terdepan bareng jeung Bung Karno. Ye atuh manang kitu heula. Ketika Bung Karno di jero penjara, liang. Ki Ahmad asup jalan luhur liangan segede cinggir doang nya asup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek Bung Karno jalan mana euy? Ya kan dikunci. Lalu mau. Tuh jalan. Oh jalan eta leutik heuh. Lamun aing keluar kudu kumaha? Adieu baca aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Abali bejakeun gua direkam sia. Tuh pajar pelit bae. Ojol jeung sapi atuh. Dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Betat. Perem, asup, tak, keluar. Masya Allah. Cih, orang kita di luar. Yuk orang ke Tanah Abang, yuk ke Tanah Abang. Ke Tanah Abangnya nak. Masya Allah. Begitu Belanda ningali kadenya. Bung Karno tidak ada. Jalan mana dia? Ini bukan orang. Peangan. Orang yang janda di Tanah Abang keur ngarobrol jeung Habib Usman. Ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Tah dek memperjuangkan negara teh kudu bisa kos kitu heuh. Kuari lamun diperangkeun, ulah jeung Amerika ulah jeung Amerika jeung Malaysia bae hayo berangkat kabeh Haji Pendi ti heula. Paeh kabeh. Tinggal Haji Pendi, cak Malaysia ini mah tidak usah ditembak, kita juga mati sendiri. Aduh Gusti Allah jajatena ararebat tu para ulama. Riyadhah puasa, Masya Allah. Nu mantak kiai baheula hararebat urang nyaritakeun Mama Bakri, urang nyaritakeun Ki Haji Abdul Halim, urang nyaritakeun Abuya, urang nyaritakeun Mama Oco, urang nyaritakeun Ayah Banjar. Hararebat tu kuari muridna saantero, urang nyaritakeun Fatul Muin berarti Banjar. Urang lamun nyaritakeun tentang Jamul Jawame berarti Mama Sujai. Lamun urang nyaritakeun tentang Syamsiah berarti Mama Syatibi. Lamun urang nyaritakeun Ukudul Juban berarti Mama Ocok. Jadikan boga jalur-jalur moal kaluar tidinya jan nyana nu mimiti ngembangkeunna. Kok hararebat amat sih Riyadhah. Atuh Riyadhah nanya nama. Barang geus jadi kiai teh isin di kiaikeun. Barang geus jadi kiai teh beuki waro, barang geus jadi kiai teh bener-bener beusi teu akur dikiaikeun ku manusia ke ku Allah mah pajar lain kiai. Geus beuki api
kebelah dia sing jelegur Mama Bakri pohara jasa ningali zohir nama biasa baik jeung kolot jeung budak biasa baik tetapi batinna pohara jasa kanyahoan batinna pohara emang kumaha Kiai Jawa Tengah dek dajakeun hiji masalah ka Mama Bakri geus nulis ti heula can aya HP can aya telepon pan harita mah nu bakal ditanyakeun 10 masalah geus ditulis ku Mama Bakri masalah kahiji anu masalah kedua anu masalah tak teun dijablek bae begitu tamu datang assalamualaikum Mama ana di tukang bae kieu barang di dieu masyaallah nu deuk ditanyakeun ku urang ieu waduh geus teu kudu kapangijeng jelema atuh berarti kan jago jasa ya Allah ya Rabbi eta Mama Bakri lain leutik tuh bagus sedak Mama Bakri urang kulon aslina jago kuat riyadhna lamun Mama Abdul Halim hebat jasa Ki Abdul Halim kunaon kahebatanna carita kahebatanna eta jamul Mama kitu prawira ngaji jamul jawab di dinya Mama kitu Abu Yadim Yati Cadasari ngaji di dinya Abah nu sok mawaan kitabna tah eta teh lain jago ngaji nama geus teu aneh tapi kajagoanana ketika jada lempang tasbihna ragag di rel kereta api ieu kereta ti Jakarta ke ka Rangkas Bitung deuk ka ditu ka Panegang aya tasbih di dinya ngoser kereta ngoser masinis ge kaget ieu jurig naon cakana ieu tidak ke barang di dalam Masya Allah ayat tasbih tuan nyokot tak tasbih sieun geus masinis bebe jauh masyarakat dulur saha nu ragag tasbih coba saha begitu tadi beja-bejaan Mama Abdul Halim oh tasbih kula sokot ku Mama Abdul Halim cek kareta maju coba tasbih Haji Pendi tasbih Haji Pendi mah datang ka leungit deui datang ka leungit teh goreng leungit tasbih teh nya nambah uga tasbih barang kan tilok dicekal aya leungit mah tilok diwirid ai tasbih diwirid bae mah tilok leungit atuh tasbih leungit masyaallah lah cek nya jeung Allah ieu hitung-hitungan nama teh subhanallah tah dalil Muhammadiyah mah kos gitu ngomongnya apa itu ahli sunnah wal jamaah nu kenapa pakai tasbih sama Allah aja hitung-hitungan sakena teh ye eta Muhammadiyah teh kos gara itu mah lamun ngomong jeung mah ka dia sungut siapa yang disoekeun sia tungtung nama urusan tasbih bae gelut kunaon eta bisa hararebat kitu riyadhna henteu sambarangan barang dahar ieu ti saha ieu ti pamarentah oh bikeun ka batu embuk kunaon bisi kaganggu kanikmatan ya Allah ya Rabbi Masya Allah Abah Bapak kolot itu berarti terus jeung sejen yu urang ziarah ka Mama Abdul Halim jaguru sedengkeun nyana karesepna teh terinasi di pais karesepna tanyana meuli lah ka Tangerang terinasi barang geus datang ka imah ngahulang becek dana bo urang jauh-jauh mawa terinasi maning urang mawa gabus jeung kakap jeung Jamal mahal hargana ge balik deui ka Tangerang langsung meuli Jamal meuli gabus siem kakap udah dibawa geus bungah bae kan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh beres dibikeun coba terinasi nu di imah pun dibawa ka dieu mah bunga cek abad kanyawan we teh terinasi geus saya dibungkus dek dibawa tuh kalau mau kos kieu cek ada geus dibungkus teh kita dibatingal mawa doang ditinggalkeun naonan cek teh eta saha nu ngabejaan naon eta riyadhah nanyana teh riyadhah teh hartina ieu mawas diri tah ngalawan nafsu ngajar nafsu makin dikiaikeun makin inggis makin dikiaikeun makin hati-hati kuari lain kitu ka mana kiai
naik aing geus jadi mama kieu baheula Kiai Malulu naik tinggal murid beseri sial da guru tolol menang setahun kali jadi Assalamualaikum mama sia teh nyawa perkembangan aing geus jadi buya wah geus bingung murid teh baheula beubeun di kiai kene isin di mamakeun isin beusi teu akur julukan masyarakat jeung Allah isin gitulah ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala di negara demokrasi jadi wali atau baik-baik masalah atau kudu dirobah bae-bae di negara bentuknya jadi negara Islam ai satuju mah baik-baik ai kira-kira bakal huru hara berat mah teu kudu ja buktina guru-guru urang di negara demokrasi jadi wali jadi kutub masalah aju iya acak-acakan jalain demokrasi dan acak-acakan sebenarnya mah jelema bae eta mah jalamun ku urang dilaksanakeun nu semestina mah APBD Tangerang